Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Wilujeng enjing barudak kelas 2. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita sudah memasuki pengajaran K2, nyaeta ngeunaan kaulinan, yaitu tentang permainan. Silahkan kalian perhatikan materi yang akan ibu sampaikan dengan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Mimiti nu ibu bade jelaskan nyaeta ngeunaan kaulinan ucing sumput atau petak umpat. Silahkan kalian buka buku bahasa Sunda kalian, kaca 16 nepi ka kaca 18. Didinya aya bacaan, ibu bade ngajelaskeun. Sok mangga perhatikeun. Sok mangga ayeuna dangukeun sareng pahami bacaan nu bade ibu bacakeun sareng artikeun. Bacaanna aya di buku paket. Sok mangga ditingali di buku paket bahasa Sunda masing-masing. Paso sore dina keur hade poena. Pada sore hari sedang indah harinya. Barudak sok arulin di buruan. Anak-anak suka bermain di halaman. Aya anu sondah, galah, jeung ucing-ucingan. Ada yang bermain sondah atau engklek, galah, dan kucing-kucingan. Tisna jeung babaturanna mah ucing sumput. Tisna dan teman-temannya bermain petak umpet. Kabehanana 5an nyaeta Tisna, Wawan, Dewi, Tini, jeung Rinrin. Semuanya berlima, yaitu Tisna, Wawan, Dewi, Tini, dan Rinrin. Tempatna di buruan imah Tisna. Tempatnya di halaman rumah Tisna. Handapeun tangkal sao di bawah pohon sao. Di dinya mah tempatna ieuh. Di sana tempatnya rindang atau teduh. Sabab tangkal sao teh mani ngarampidak. Sebab pohon sao itu sangat rindang pohonnya. Nah, mimiti Tisna sareng babaturanna nyaeta ngalakukeun hom pimpah heula atau bermain hom pimpah. Untuk apa? Untuk mencari siapa yang menjadi kucingnya terlebih dahulu. Ya, kos kieu bunyi hom pimpahna. Hom pimpah alayum gambreng. Ma ijah make baju rombeng. Nah, itu bunyi dari hom pimpahnya ya. Kari duaan deui, tinggal berdua lagi. Wawan jeung Tini, Wawan dan Tini pikeun nangtukeun nu jadi ucingna untuk menentukan siapa yang jadi kucingnya. Kari duaan deui mah suteun weh. Kalau sisa berdua mah suit saja, kata Tisna. Wawan jeung Tini suteun. Wawan dan Tini suit. Anu menang Tini, yang menang Tini. Wawan anu kudu mimiti jadi ucingna. Wawan yang pertama harus jadi kucingnya. Lantaran suteunna eleh. Sebab suitnya kalah. Tangkal sao minangka kandang ucingna. Pohon sao menjadi tempat untuk kucingnya. Wawan meungpeun ku leungeun kenca. Wawan menutup matanya dengan tangan kiri. Ari leungeun katuhuna dipake nyekelan tangkal sao. Tangan kanannya untuk memegang pohon sao. Wawan ngitung ti hiji nepi ka 25. Wawan berhitung dari 1 sampai 25. Sabot kitu anu sejen lalumpatan. Lalu yang lain berlarian nyarumput ka tempat anu bunyi. Mengumpat di tempat yang tidak bisa ditemukan. Wawan jadi ucingna henteu ngokok.
Wawan jadi kucingnya tidak hanya diam saja. Lulumpatan kaditu berlari ke sana. Kadieu bari luak dieu neangan nu nyarumput ke sini sambil tengok-tengok mencari yang sedang mengumpat. Hong Ririn, ketemu Ririn. Cek Wawan basa nempo Ririn anu nyumput di pipir imah Payudi. Kata Wawan ketika melihat Rinrin yang sedang mengumpat di samping rumah Pak Yudi. Hong Tisna, ketahuan Tisna. Hong Dewi, Hong Tini, cek Wawan deui, kata Wawan lagi. Unggal geus ngahongkeun setiap sudah melihat yang ketahuan, Wawan sok buru-buru lumpat nepak tangkal sao. Wawan lalu cepat-cepat lari untuk memukul pohon sao. Bisi kapiheulaan ku nu dihongkeun, takut didahului oleh yang dia ketahuinya. Lamun kapiheulaan kalau didahului, Wawan angger jadi kucingna. Wawan tetap menjadi kucingnya. Saenggeus kabeh beunang dihongkeun, sesudah semuanya terkena atau diketahui atau ditemukan, ucing sumput dijadian deui. Ucing umpat dilanjutkan lagi. Ayeuna mah Rinrin ucingna, sekarang mah Rinrin kucingnya. Lantaran Rinrin anu pangheulana dihongkeun ku Wawan, sebab Rinrin yang dahulu ditemukan oleh Wawan. Beda jeung Wawan, beda dengan Wawan. Rinrin mah jadi ucing teh tara jauh ti kandangna. Rinrin mah jadi kucingnya tidak pernah jauh dari tempatnya. Anu matak rada lila rek bisa ngehongkeun baturanna oge, yang jadi lama untuk mengetahui teman-temannya yang lain. Nah, itu adalah bacaan dari cerita tentang ucing sumput serta artinya. Silahkan kalian pahami supaya bisa menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan. Tadi hidup tos ngadangukeun materi atau bacaan nu tos ibu artikan. Ayeuna sok mangga kerjakeun latihan dina halaman 18 nepi ka 18, kerjakeun nomor 1 sampai nomor 8. Dangukeun artina bade ibu terjemahkeun supaya kalian tidak bingung dalam mengerjakannya. Nomor 1, di mana barudak arulina teh, di mana anak-anak bermainnya itu. Nomor 2, iraha waktuna anu dipake ulin ku maranehna, kapan waktunya yang dipakai oleh mereka untuk bermain. Nomor 3, kaulinan naon wae harita teh, permainan apa yang dilakukan pada waktu itu. Nomor 4, ari anu miluan ucing sumput saha bae, siapa saja yang mengikuti permainan petak umpet itu. Nomor 5, kumaha carana nangtukeun ucingna, bagaimana caranya menentukan yang menjadi kucingnya. Nomor 6, saha anu pangheulana jadi ucing, siapa yang pertama jadi kucing. Nomor 7, naon anu dimaksud anu ucingna teu ngokok, apa yang dimaksud dengan kucingnya tidak diam saja. Nomor 8, saha anu seterusna jadi ucing, siapa yang selanjutnya menjadi kucing. Nah, itu terjemahan dari soal latihannya ya. Selamat mengerjakan.
Demikianlah materi pembelajaran bahasa Sunda yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.